Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur, balik deui dina channel Dedi Cileung. Di video ieu urang erek ngajieun konten atau erek ngajieun video deui ngawadang seperti biasa beungeuna nyaeta jeung sambal tarasi dadakan aya sirah lauk pindang. Mantap. Aya gehu make kulu bualuh. Nah, teu oge tapi ditambahan kuah ieu teh kuah sarua nya. Ieu oge aya pindangan make tempe, kuah koneng pokona nya. Seperti biasa samemeh lanjut anu resep kana video ieu bisa di-like, di-komen, di-share jeung di-subscribe. Lamun daek di follow Instagram urang nyata Rislan_Alawi. Tong poho ngawadang. Mantap. Hayu biasa samemeh lanjut urang baca doa heula supaya leuwih nikmat, leuwih barokah oge. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu babarengan ngawadang. Ayeuna urang cobaan heula nu teh kulu bualuh arang cocokeun kana sambal tarasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat sambal tarasina mantap. Gehu cocokeun oge. Mantap pokoknya mah. Ieu teh sirah pindang. Kunaon teu dipanghareup-hareupkeun kieu? Engke ngobrol manehna. Nya, ganeng meureun tah. Urang cobaan sirah pindang. Hiji. Nu leutik heula nya, nu leutik kayak nu gede. Nah. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung lah dihabak kabeh. Naik motor. Sahulah ketinggali. Nah, ngalinya enggak. Lur supaya henteu meleg urang tambahan make kuah nu tadi nyata kuah pindang oge tapi jerona make tempe cengek. Wah mantap. Aya tempe, aya naon ieu teh dadaunan pokona malah make sereh koneng. Iki sigana mah alusnya. Sep. Yang cobaan kuahna tempena mantap. Kuahna teh jadi make koneng tuluy ditambahan daun kangkung ting daun pokona mah sayur ting lah ting anggeuna pokona mah. Mantap. Jadi
itu aya rasa daun jerukan. Jadi supaya menetralisir pindang nate ameh teh anyir. Tah itu sugan atau ge pokoknya mah tong poho di subrek supaya orang lebih semangat deui dina ngajian konten. Subrek mah gratis teu mayar. Terkena. Iya. Orang bongkar. Tah cari saeb bacucuk lur, aduh mah itu edun. Iya teh seep. Alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun
anu tos nonton video ieu pokokna mah hatur nuhun kanu tos support abdi kana channel ieu, kanu selalu nonton walaupun nya teu siga nu lain lah ayana. Pokokna mah hatur nuhun pisan kanu tos dugi ka ayeuna selalu nonton, di subscribe, dugi di heula video ieu tong hilap kanu can di like, kanu resep di like bisa, kanu can subscribe di subscribe jeung di share jeung di follow anu daek kana Instagram nyaeta Rislan_Alawi. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.